Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami' mu'allifil kutub khususan mu'allif hadzal kitab nasallallahu ta'ala tanfa'ana bihim wa barakatihim wa bi ulumihim wa asrarihim wa karomatihim. Tsumma ila jami' arwahi syaihi wa masyaihina wa mu'allimina wa murabbina wa ila jami' arwahi muassisi jami'ati nahdlatil ulama nas'alullaha ta'ala an tanfa'ana bihi wa barakatuhu bi ulumi wa ila jami' hadrati syaihi usan ila hadrati syaihi Abi Ahmad wa hidayatullah wa ila hadrati syaihi akan muslim ila hadrati syaihi wa ila hadrati syaihi wa ila jami' muassisi hadal ma'had al-mutariyah nas'alullaha ta'ala an tanfa'ana bihim wa barakatihim wa bi ulumihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah salajengna pamudah-mudahan urang sadaya digampilkeun nampi ilmu na kalayan paparin kamangfaatanan paparin kakiatan kasobaran katawakalan oge jantenkeun niat dina manah ngaos saja ikhlas karena Allah ku cangkeulna ku tunuhna ku naon deui ku nahan kahayangna hayangna mah hayang ulin wayah kieu teh tapi kudu ngaji sing jadi motivasi kanggo urang kapayuna janten bekal ieu ladang ngaos teh tambih-tambih bekal keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sareng saha jalma labisa anu make si man zia kafirin kana pakaian orang kafir mailan karena condong lidinihi pikeun agamana kafir audallala atawa nyasarkeun si man al ummata ka umat kernataan hal-hal anu matak pikupureun ieu nya au sabba atawa nyarekan si man as-saykhaini ka Abu Bakar sareng Umar saykhain awil Hasani atawa ka Sayyidina Hasan wal Husaini sareng ka Sayyidina Husain waman sareng jalma kila nu dicarioskeun lahu pikeun man mal imanu eta naon ari iman pakola maka ngajawab si iman la adri teu apal kuring iman teh naon istihbaban karena ngenteng-ngenteng atau nya ngenteng-ngenteng ngajawab kituna teh au alasta atau naha lain anjeun musliman eta agama Islam pakola maka ngajawab si iman la lain kuring mah lain Islam amdan bari ngahaja kituna teh eta teh pikupureun
Aw lima atau karanaon lam takmur henteu nitah anjeun bil ma'rufi kana kahadean. Faqala mangka ngajawab si man, ma ari naon di eta tepikeun kuring bihadal puduli kawan ieu leuleuwiheun. Aw qalim atawa neuktekan we anjeun adfaroka kana pirang-pirang kuku anjeun. Bahwa mangka ari itu qalim eta sunnatun hukumna sunnah. Faqala mangka ngucap si jalma istihjaan kana ngaguguyonkeun biha kana sunnah la afalu moal migawe kuring kana pasunatan wa ing kana jeung sanajan bukti itu qalim eta sunnatun sunnah nyage sunat neukeukeun kuku moal cenah moal neukeukeun kuku kuring mah bari ngenteng kituna teh ngaguguyonkeun. Waman sareng sajalma qala anu nyarios si man limoho kil jalma anu macalah haula anu macalah haula wala kuata muhaukil al hauqalatu ari hauqalah la haula wala kuata eta la tugni teu nyugihkeun itu hauqalah ka kami min juin tina lapar. Nah cenah macalah haula teu matak nyeubuhkeun ieu. Auliman atau pikeun jalma samat anu ngajawab itu si man samat anu ngajawab si man kabiron ka jalma nu pikun yarhamukallah mugi mikanyaah ka anjeun saha Gusti Allah. Latakul ulah cenah ulah ngucapkeun anjeun hakada kana eta yarhamukallah. Qasidan bari ngamaksud annahu sanyana itu kabir nu jalma nu pikun eta goniun teu butuh artina sugih teu butuh anir rahmati tina rahmat Allah au ajalu atawa agung min ayyuqala tina yen tadi ucapkeun lahu kasih kabir dalika itu yarhamukallah. Auliman atau pikeun jalma paala nu migawe si iman kobihan kana goreng syar'an cek agama. Kakot lisariki seperti ngabunuh jalma nu maling. Wador bil muslimi jeung neungeul jalma muslim dulman bari dolim. Ahsan tak ngaluskeun anjeun awli jaujatihi atawa ka pamajikanna si itu si jalma ka pamajikanna nyebut kieu anti ari anjeun nyi ahabu eta leuwih dipika cinta ilaya mungguh kuring minallahi wa rasulihi tinimang Allah jeung rasulna. Wah ka pamajikanna teh anjeun leuwih dipika cinta daripada Allah jeung rasulna cenah. Wa aroda jeung ngamaksud si jalma mahabbata ta'dimi kana mika cinta ngagungkeun lal maila lain karena condong. Awli muslimin atau kadal muslim nyebut kieu ya kafir. Hei kafir. Wah. Bila takwilin bari teu aya takwilan. Takwil penafsiran. Auda atawa ninggalkeun anjeun al ibadata kana al ibadati kana ibadah. Ad-dohirati anu dohir. Ad-dohirati sya'ni anu dohir kalakuan fi amalil asrori dina amal anu samar. Waman sareng jalma qala anu ngucap si iman innahu sanyana aman eta yuhi geus diwahyuan dibere wahyu ilahi ka si iman ngaku dibere wahyu wa ilam yada jeung lamun henteu ngaku jeung nubuwatan kana jadi nabi au innahu atawa sanes iman eta yadhulu asub al jannata ka surga wa yaqulu jeung ngadahar si iman min samariha tina buahna surga wa yu'aniku jeung
ngaku teh ngarangkul cenah Allah hawari ka bidadari qabla mautihi dinas samemeh maut nasiman ao atawa inna nubuwata sanyana nubuah eta muktasibatun anu bisa dikasab bisa diusahakeun jadi nabi teh cenah bisa dikasab itu eta teh ucapan pikupureun ao inna martabataha atawa sanyana martabatna nubuah tanalu eta bisa diraih bisopa qalbi kalawan bersihna hate ao in sodako atawa lamun jujur si jalma ngabenarkeun al anbiya ka para nabi pima dina perkara qalu anu ngucapkeun itu anbiya hu kana emak najauna maka salamet cenah urang sadaya awillahu ao Allahu awillahu atawa ari Allah eta ya'lamu uningaeun cenah Allah ani sanyana kuring paal tu migawe kuring kada kana anu wa huwa sareng ari tu jalma kadibun eta gedebul pihi dina itu kawal aw mutirna atawa dihujanan kami urang sadaya binajmi kada kalawan bintang anu ngaku geus dihujanan bintang muridan bari ngamaksud annalinajmi karna sanyana bintang eta taksiron napakan pihi dina itu mutir waman sang jalma qala nu ngucap si iman karena ucapan inna nabiyana sanyana nabi urang sadaya Muhammadan eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bukti Nabi Muhammad eta aswada hidung cenah Nabi Muhammad nyebutna teh awlaesa bi qurasyin atawa nabi teh lain urang Quraisy aw arabiyin atawa lain orang Arab aw insiyin atawa Muhammad teh lain manusia can. Lain teh pikupureun. Pimurtadeun. Awala adri atau ngucapna teh la adri teu hafal cenah kuring. A huwa naha ari nabi alladzi bu Isa anu diutus di Makkah di Mekah. Aw mata atau maut nabi bil Madinati di Madinah. Eta cenah ge matak kana butir-butir warna pimurtadeun aadana muga ngalindungan ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah minal kupri tina kakupuran wahamana jeung muga nyegah Allah ka urang sadaya mimma tina perkara ya juru anu matak narik ya ma ilaihi kana kupri amin ya robbal alamin. Mugi-mugi Allah ngalindungan ka urang sadaya ditebihkeun tina kakupuran jeung nyegah Allah ka urang sadaya tina perkara matak narik kana kakupuran amin ya robbal alamin. Warawa sareng ngariwayatkeun saha muslimun Imam Muslim an Suhaibin tampi ti Suhaib qala bari nyarios Suhaib kana cariosan qala nyarios qala ngandika saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bukti saha malikun aya hiji raja kisah deui piman di jalma kana anu bukti ieu man qoblakum sameh aranjeun wa kana sareng bukti eta lahu pikeun si Malik sahirun tukang sihir. Jadi raja boga tukang sihir. Palama kaburo maka dina samang-samangsa kolot itu si sahir tukang sihir tegas kolot geus pikun qala nyarita sahir lil maliki kasih raja kana ucapan ini sanyana kuring qad kabartu
Geus kolot cenah kuring teh euy raja. Pab'as cik cenah ngutus anjeun ilaiya ka kuring gulaman kahiji budak ngora rek diturunkeun cenah ilmu sihir teh. Cik minta budak leutik cenah ka dieu mah. Rek dijadikeun dukun tah. Diturunkeun ilmuna da geus kolot cenah. Wa alimuhu maka rek ngajarkeun kuring ka gulam as-sihra kana sihir. Rek diajarkeun sihir cenah. Ngagugu we paba'asa maka ngutus ieu si Malik ilaihi ka itu sahir gulaman ka budak ngora. Budak ngora, budak leutik. Yu alimahu anu ngawurukan sahir ka itu gulam. Wakana sareng bukti pitorikihi di perjalananana itu gulam ida salaka dina nalikana mapai lempang rohibun pangih jeung pendeta. Lampu hurungkeun. Nah. Keur leumpang eta budak ngora teh papangih jeung pendeta pako ada teras calik itu si gulam ilaihi ka itu rohib wasami'a jeung nguping itu si gulam kalamahu kana caritaanana rohib ngupingkeun. Wa kana sareng bukti gulam budak ngora ida ata dina narikana datang gulam asahiro ka tukang sihir maro mangka ngaliwat birohibi ka pendeta, ngaliwatlah ka pendeta. Wa ada sareng calik itu si gulam ilaihi ka rohib. Paida utia di maka dina nalikana didatangkeun si gulam asahiro ka tukang sihir. Ari pek teh dorobahu mangka neungeul itu sahir ka gulam, ujug-ujug neungeul. Pasaka mangka ngalaporkeun gulam dalika kana itu kajadian dorobahu ila rohibi ka pendeta dilalakonkeun cenah kuring teh diasongkeun ka hiji dukun tapi kalah disiksa can-can ge nanaon. Pakola mangka ngucap rohib pendeta kieu cenah pepatah ka budak ngora. Ida hosyita di mana-mana sieun anjeun asahiro ka tukang sihir pakul maka ucapkeun ku anjeun habasani nahan ka kuring saha ahli keluarga kuring ulaheun. Wa ida hosyita sareng di mana-mana sieun anjeun ahlaka ka ahli ka keluarga anjeun pakul ucapkeun ku anjeun habasani nahan ka kami saha asahiru tukang sihir. Pabainama dina waktu antara nahua ari itu gulam eta ala dalika atas itu naon tadi teh bulak-balikna id ata kaget datang itu gulam alada batin id datang alada batin didatangkeun si gulam alada batin kana hiji tunggangan binatang adimatin anu gede pohara dibere naon cek urang mah dibere didatangan binatang nu gede. Qad habasat tetela nahan itu dabah annasa ka manusa. Pakola mangka ngucap itu gulam tadi luhur. Al yauma dina poe ieu a'lamu apal we kuring asahiro kana ari sahir eta abdolu leuwih utama. Kala. Kau kieu. Ilmu sahir naha ari ilmu tukang sihir abdolu eta leuwih utama amrohibu atawa pendeta abdolu eta leuwih utama
Pahoda mangka nyanak itu gulam hajaron kana batu, nyanak batu. Pakola mangka ngucap si gulam kana cariosan Allahumma ingkana, Allahumma ya Allah ingkana lamun bukti naon amru rohibi urusanana pendeta eta ahaba leuwih dipika cinta ilaika min amri sahir tinimang urusan tukang dukun, tukang sihir. Paktul maka paehan cenah maehan Gusti hadihi dabata kana ieu sato. Hatayamdo sehingga ngaliwat saha annasu manusa. Dibaledog lamun paeh cenah berarti bener si pendeta. Paroma mangka nengor maledog itu si gulam hakana dabah. Pakotalaha mangka maehan ka itu dabah. Wamado sareng lewat sah anasu manusa. Paata maka datang si gulam arohiba ka pendeta. Pahbiruhu maka ngabejakeun si gulam ka itu rohib. Pakola maka ngucap rohib lahu ka pakola maka ngucap lahu ka gulam sah arohibu pendeta. Cek pendeta ka gulam budak ngora. Ae bunaya anak kuring anta ari anjeun al yauma eta dina poe ieu afdalu leuwih utama minni tinimang kuring. Wa qad balago sareng tetela dugi min amrika tina urusan anjeun naon ma perkara aro anu ningali kuring ka anjeun. Wa innaka jeung saenyana anjeun eta mubtala anu bakal diuji cenah anjeun. Wa ini betulita mak sareng lamun diuji anjeun, mun diuji cenah anjeun pala tadula maka ulah nuduhkeun anjeun alaya ka kuring, ulah dituduhkeun ka kuring cenah. Wa kana sareng bukti sah al gulamu budak ngora eta yubriu nyageurkeun itu gulam al akmaha kanu lolong. Jadi boga eta tah, jadi boga kelebihan bisa nyageurkeun nu lolong. Wal abroso jeung anu corob penyakit kulit. Wa yudawi jeung ngubaran itu si gulam annasa ka manusa min sairil adwai tina sakakarina pirang-pirang obat ubar. Jadi bisa ngubaran tah pamere ilmu ti pendeta. Pasamiah maka ngupingeun saha jalisul maliki anu ngareujeungan si raja. Kadengeun tah aya budak leutik jadi budak eta jadi bisa ngubaran can. Wa kana sareng bukti si gulam eta qad ama tetela buta. Fa'atahu maka datangkeun hu ka gulam bihadaya kalawan ieu hadiah kasiratan anu loba. Faqala maka ngucap itu jalis hiya ari hadiah laka eta pikeun anjeun in anta lamun bukti anjeun lamun tetep saenyana anjeun eta sapaitani lamun bisa nyageurkeun cenah anjeun ka kuring pek tah hadiah. Pakola maka ngucap si gulam ini sanyana kuring la aspi eta teu bisa nyageurkeun cenah kuring mah ahadan kahijal mah innama yaspi pastina nu nyageurkeun mah saha Allahu Gusti Allah. Allahu eta Allah. Pa in amanta maka lamun iman anjeun billahi ka Allah da'awatu maka rek ngadua cenah kuring Allah ka Allah. Pasapaka maka nyageurkeun Allah ka anjeun. Pahamana maka iman we itu si tadi teh si jalis anu ngabarengan raja.
billahi ka Gusti Allah pasapahu maka nyageurkeun ka jalis saha Allah Gusti Allah. Fata maka datang itu jalis al malika ka raja. Pajalasa ge kue diuk itu si jalis ilaihi caketeun itu si raja malik. Kama seperti perkara kana nu bukti itu jalis yajlisu eta diuk sakuma biasana. Pakola mangka nyarita lahu ka itu jalis saha al maliku raja. Man dari jalma roda nu ngabalikeun si man alika ka anjeun. Man saha jalma roda nu ngabalikeun alika ka anjeun basoroka kana paningal anjeun ku saha cenah bisa nempo deui anjeun kong geus buta geus solong. Pakola maka ngucap itu jalis Robbi ari nu nyageurkeun paningal kuring Robbi eta pangeran kuring. Kola nyarita itu jalis. Walaka robun naha eta tetep atas anjeun robun ari pangeran goiri salianti kuring cek si Malik punten si Maliknya tadi. Kola nyarita itu saha jalis Robbi ari pangeran kuring wa robbuka jeung pangeran anjeun Allahu eta Allah. Aipek teh pasti bajakan kitu pahodahu mangka newak itu si Malik hu kasih jalis palam yajal maka teu eureun-eureun yuadibuhu nyiksa si raja ka itu jalis disiksa tah nu burah ngarejengan teh. Pedah nyebutkeun pangeran kuring jeung pangeran anjeun teh Allah. Hatta dala nepikeun kanuduhkeun itu jalis alal gulami ka budak ngora. Paji'a maka didatangkeun sabil gulami kalawan itu budak ngora. Didatangkeun tah budak ngora. Pakola maka ngucap. Lahu kasih gulam saha al maliku raja. Ai bunaya. Ai anak kuring. Kod balago tetela tepi cenah ka kuring. Min sihrika. Ti sihir anjeun. Ma ari naon tubriu atau nyageurkeun bihi kawan ma al akmaha kana lolong wal abroso jeung kana corob. Kunaon cenah bisa nyageurkeun kanu lolong jeung kanu corob. Watap alu jeung migawe anjeun. Pakola maka nyarita ngajawab si gulam. Ini sanyana kuring mah la aspi teu bisa nyageurkeun ahadan ka hiji jalma. Innama yaspi pastina nya nu nyageurkeun saha Allah Gusti Allah taala barina mahlur Allah. Tos kitu teh pa akhoda maka newak deui wae si Malik si raja hu ka si gulam. Palam yajal terus teu eureun-eureun si Malik yu'adibuhu eta nyiksa si Malik ka si gulam disiksa deui wae. Hatta dala terus nuduhkeun terusnya nuduhkeun itu si gulam ala rohibi ka pendeta kuring bisa jampe kitu cenah ti pendeta. Paji'a maka didatangkeun sabir rohibi kalawan pendeta nu tadi mere doa teh. Pakila maka dicaritakeun irji balik deui cenah anjeun andinika tina agama anjeun ulah asup kana Islam balik deui cenah kana agama anjeun kana Nasrani. Pa'aba maka mungpang itu rohib pendeta teh mungeun balik deui kana Nasrani teh geus betah dina agama Islam. Mungpang tah mungeun pada maka ngundang kadiekeun cenah cek si Malik teh. Pada maka ngundang si Malik kadiekeun cek urang bil min syari kana ragaji kadiekeun cing kadiekeun ragaji cenah. Pawadoa maka numpangkeun itu si Malik almin syaro kana ragaji pi maprokiro sihi dina tengah-tengah sirahna itu rohib tuna ragaji di luhureun sirahna dikieukeun cek urang mah diancam sok rek balik deui moal kana agama anjeun cenah ulah asup Islam.
Pasakohu maka melah si Malik karohib bihi kalawan itu minsar kana mastakana pendeta dibelah mastakana hatta waqa'a sakohu tepikeun ka murag naon sakohu dua belahanana mastaka si rohib. Jadi dua tapulahek we mastakan tadi bagi dua diragaji eta. Sumaji atul didatangkeun naon saha bijalisil maliki anu ngabarengan raja. Datangkeun deui nu ngabarengan raja. Pakila maka diucapkeun lahu ka jalis. Irji balik deui cenah anjeun andinika tina agama anjeun. Pek teh sarua nu ngabarengan ge paaba mangka mungpang itu jalis pada mangka menta deui itu si Malik bil minsari kana ragaji. Kadekeun deui cenah ragaji. Pawado mangka nyimpen itu si Malik al minsaro kana ragaji pima prokiro sihi dina tengah-tengah mastakana itu si jalis. Pasakohu teras melah si jalis kana itu roksi bihi kus sababku itu minsar dibelah hatta waqa'a sehingga tumiba atawa murag kurang naon sakohu dua belahanana itu roksi ulah hek deui wae tah dua tangges dibunuh pedah asup Islam teu balik deui. Jadi dua mastakana mulahek sumaji'a. Nah, nu katilu ayeuna. Tuluy didatangkeun saha bil gulami budak nu ngora tadi. Nu dididik rek dijadikeun tukang sihir. Ka dieu cenah. Pakila maka diucapkeun lahu ka si gulam. Irji' balik di cenah anjeun. Andi nika tina agama anjeun. Ulah asup Islam cek urang. Paaba mangka mungpang deui moal cenah moal asup deui kana agama baheula. Pada pa'ahu maka masrahkeun ka itu pada pa'ahu maka masrahkeun si Malik ka itu gulam ilana parin dibikeun tah ieu mah teu kumanehanana ilana parin ka golongan ka masar ka kaum hiji kelompok min ashabihi anu tetep ti CS-na itu si Malik dibikeun tah pakola mangka nyarita itu si Malik idhabu arinit aranjeun jung cenah bihi bawa tah si gulam ila jabalin kana gunung bawa cenah tah ila jabali kada kana gunung anu mun aya nama jung cenah bawa ka gunung Galunggung wa kada jeung gunung anu bawa cenah kalinya paso ida tuluy naik paso idu tuluy naraek itu napar bihi mawa gulam dibawa tah budak ngora teh ku golongan al jabala kana gunung paida balagtum maka di mana-mana tarepi cara anjeun darwatahu kana puncakna itu jabal pa in roja'a kayak geus di puncak gunung lamun balik deui si gulam andinihi tina agamana gulam wa illa lamun henteu balik deui kana agamana patrohu alungkeun we cenah ge patrohu maka ngalungkeun itu naparhu ka gulam lamun we balik deui cenah kupur antep amankeun salamatkeun ngana mun teu balik deui alungkeun we cenah ti luhur gunung teh pada habu mangka arinit itu napar bihi mawa itu gulam paso adu maka naraek itu napar bihi mawa gulam al jabala ka gunung pakola maka ngucap itu gulam kana cariosan Allahumma ya Allah ikfinihim mugi nyukupkeun Gusti ka abdi ka itu napar bima kana perkara syi'ta nu karep Gusti ari pas ngadua kitu teh cenah naha parojapa maka oyag bihim sarta na itu napar naon al jabalu gunung pas eta si gulam ngadua eta oyag tah gunung teh
tos kulantaran gunung oyag kitu nuker nyekel eta sinaha gulam teh pasakotu maka murag itu napar marurag cek urang mah wajaa jeung datang si gulam yamsi bari lempang ilal maliki salametah balik deui tah lempang ilal maliki ka raja pakola mangka nyarita lahu ka gulam saha al maliku si raja ke cenah cek hatena teh kaget cenah ma ari naon paala migawe saha ashabuka babaturan anjeun kola nyarita itu si gulam kapanihim ngaraksa ka kami ti itu napar saha Allahu Gusti Allah pada paahu maka mikeun itu si malika itu gulam ila naparin dibikeun deui ka hiji golongan min ashabihi ti CS na itu si malik pakola dibikeun tah tadi cenah teu paeh cenah bikeun deui ka hiji golongan deui pakola mangka ngucap si malik idhabu jung arinit cenah bihi bawa tah si gulam budak ngora ieu pahmiluhum mangka muatkeun itu napar ka si gulam pikor kurkurin dina kapal leutik bawa kana parahu meureun kana parahu leutik ditaekeun kana parahu tah watawasatu jeung tengah-tengah itu napar bihi mawasi gulam albahro ka lautan geus tengah-tengah laut ke cenah di obrolan pa in roja'a mangka lamun balik deui si gulam andinihi tina agamana gulam wa ila lamun teu roja'a pak dafuhu maka ngalungkeun cenah itu napar ka itu gulam padhahabu maka ararinit itu napar bihi mawa gulam pakola maka nyarita deui si gulam ngadua deui Allahumma kfinihim bima syi'ta pan kafaat bihim nah Allahumma ya Allah ikfinihim mugi nyukupkeun Gusti ka abdi ka itu ti itu napar bima kana perkara syi'ta anu karep anjeun nah ari pek teh tadi mah dina luhur gunung langsung oya gunungna ieu mah pan kafaat maka nerima pecat bocor peupeus cek urang mah naon ancur itu tadi teh kurkur kapal leutik bihi mawa itu napar naon asapinatu punten pan kafaat mangka nerima pecat bihi mawa itu napar naon asapinatu parahu leutik kulantaran pecat atuh peupeus kapalna hancur pagoroku maka kakerem itu napar budak anu tadi mah nu ngora salamet wajaa sareng datang itu gulam yamsi bari lempang ilal maliki ka raja balik deui ka raja aneh deui wae pakola maka ngucap itu si lahu ka gulam sa al maliku raja ngucap deui ke cenah aneh kotitah dipaehan dialungkeun cenah kalau teh balik deui aya nu sajana mana cenah mak kana naon paalam migawe saha ashabuka CS anjeun qala ngajawab itu gulam kapanihim nyukupkeun ka kuring ka itu napar saha Allahu Gusti Allah cenah nyelametkeun nyukupkeun ka kuring pakola mangka ngucap si gulam lil maliki ka raja innaka yeuh cenah raja innaka sanyana anjeun lasta eta lain anjeun bikotili anu jadi sabab ngabunuh kuring hatta ala sehingga migawe cenah anjeun ma kana perkara amuruka anu nitah kuring ka anjeun bihi kana emak lain ku sabab anjeun cenah kuring paeh qala ngajawab si malik ma eta naon huwa ari itu ma amuruka qala ngajawab deui si gulam wanita dina mah tajma'u ngumpulkeun anjeun annasa ka manusa
pisoidin wahidin dina tegalan anu sahiji. Tegalan teh lapangan anu sahiji. Mun ayeuna mah di lapangan Sukadami berarti. Sok cenah kumpulkeun manusa tadi na hiji lapangan. Wa taslubuni jeung nyalib cenah anjeun ka kami ala jidin atas luhureun tangkal korma. Sok cenah kuring salib cenah. Sumahud heg terus nyanak anjeun sahman kana pasar panah. Min kinanati tina wadahna sahman. Sok cenah kuring salib di tengah-tengah lapangan diriung ku jelema sok nyanak pasar tina wadahna. Summado tuluy nyimpen cenah anjeun asah makana pasar. Pikabidil kausi dina busurna eta pasar. Tuna cek urang mah pasangkeun, kekerkeun. Sumakul tuluy ngucap cenah anjeun Bismillahi Rabbil Gulam kalawan nyembat jenengan Allah Rabbil Gulam pangeran ieu budak leutik. Sumarmi tuluy cenah ngabalang anjeun. Ngabalang maledog. Pa innaka maka sanyana anjeun eta ida paalta di mana-mana migawe anjeun dalika kana itu tajma'un nas tadi ijtima'an nas ngumpulkeun manusia kotal tani maka ngabunuh sok cenah anjeun ka kami. Mun geus kitu sok cenah bunuh. Pajama'a maka ngumpul ngumpulkeun annasa ka manusa pisoidin wahidin dina lapangan nu sahiji. Wa sholabahu jeung nyalib ka itu gulam ala jidin atas luhureun tangkal korma. Summa akhoda tuluy nyanak nyokot si Malik sahman kana pasar kana panah min kinanatihi tina wadah pasarna tina wadahna itu sahman. Summa wadoa terus nyimpen si Malik asahma kana pasar pika bidil kausi dina busurna itu panah dipasangkeun cek urang. Sasaran tembakna teh nyata budak ngora tadi si Gulam. Sumakola tuluy nyarita si Malik kana caritaan. Bismillahirabbil Gulam. Kalawan nyembat jenengan Allah pangeran ieu budak leutik. Summa romahu tuluy manah tah si Malik ka itu Gulam. Bari maca Bismillahirabbil Gulam heula. Pawakoa maka tumiba non asahmu pasar pisodkihi dina palipisanana keuna tah palipisan ieu teh keuna cek urang mangana set si panah. Pawadoa maka nyimpen si Gulam yadahu kana panangan Gulam ala sodgihi kana dua kana palipisana disimpan dikiekeun ku pananganna eta si budak teh. Pamata maka maot itu si Gulam. Pakola tos kitu teh sing horeng nyarita saha annasu manusa nu tadi dikumpulkeun teh amanna iman kuring birabbil Gulam ka pangeran ieu budak ngora. Tungtung namah jadi kalah arariman lobaan tah. Pa'ata maka datang saha al maliku si raja pakila maka dicaritakeun lahu ka si Malik araita naha apal cenah anjeun mak kana perkara kunta nu bukti anjeun eta yah diruhu mikasieun anjeun kana emak qad wallah tetela demi Allah najala lungsur bika ka anjeun naon hidruka kasieun anjeun nu tadina pikasieun manusa loba bisi iman teh ternyata kalah iman. Qad amana tetela ariman saha annasu manusa. Pa amaro maka miwarang si Malik
nitah si raja bil ukhdudi kalawan naon cenah nitah kana nyeun logak gede cek urang keur nguburna biapwa hisakaki dina pirang-pirang gang pirang-pirang jalan nyeun logak gede cek urang mah keur ngaruangna pa pakudat mangka digali itu uhdud wa udrimu jeung dihurungkeun pihak dina itu uhdud naon an-niron eta seuneu dihurungkeun tah diasakan wa qala jeung nyarita si Malik man ari sahaja mak lam yarji anu henteu balik deui si man an dinihi tina agamana pak hamuhu maka miceun ngabuang cenah aka itu eman pihak dina itu uhdud alungkeun cek urang kana logak cenah lamun teu iman deui teu balik deui kufur au kila atau diucapkeun lahu ka si Malik iktahim cenah ngabuang cenah anjeun papa alu mangka migawa itu nas hatta ja'at tepi ka datang naon imro'atun hiji wanita wa ma'aha sareng eta tetep sartana imro'ah sobiun ari budak leutik torojol teh aya hiji wanita mawa budak leutik patako asat maka munur itu si imro'ah pakola maka ngucap dakulantaran sieun teh pakola maka ngucap saal gulamu budak leutik ya ummah hei mamah kuring isbiri kudu sobar cenah anjeun mah fa innaki karna sanyana anjeun eta alal haqi aya dina jalan anu bener ari dina jalan bener mah ulah ragu-ragu sok maju we cenah sing sobar wahaka sareng ngahikayatkeun saha Ibnul Jauzi Imam Ibnul Jauzi ngahikayatkeun an Abi Ali Al-Barbari tampi ti Abi Ali Al-Barbari qala bari nyarios itu Abi Ali kana cariosan inna salasata ikhwati sanyana tilu pirang-pirang dulur minas Syami ti negara Sam anu tetep ti negara Sam kanu eta bukti itu salasah eta yagjuna merangan itu salasah perang wa kanu sareng bukti itu salasah ta ihwah eta pursanan bari anu tarumpak kuda cenah tilu urang sadulur-dulur ti negara Sam perang narai kuda sujaan barina gagah berani Pasiruhum mangka ngaboyong ka itu salasah saha arum orang Roma marotan dina sabalikan pakola mangka nyarita saha al-maliku si raja ini sanyana kuring eta aj'alu ek ngajadikeun kuring pikum ka aranjeun al-malika kana jadi raja ih cenah kadarieu nu tiluan teh ku kuring rek dijadikeun raja cenah wa ujawi jukum jeung rek ngawinkeun kuring ka aranjeun banati ka anak perawan kuring ek dikawinkeun dijadikeun raja wa tadhuluna jeung arasup anjeun pin nasroniyati jeung arasup anjeun kana agama Nasrani ngan cenah kudu arasup agama Nasrani pa abau mangka marumpang itu salasah embung cenah kajenting teh jadina naon daripada kudu jadi Nasrani jadi raja tapi Nasrani embung cenah pa abau mangka marumpang itu Nasrani wa qalu jeung ngarucap itu punten pa abau maka marungpang itu salasah wa qalu jeung ngarucap itu salasah ya Muhammadah
He nu jadi Nabi Muhammad kuring, ya Muhammadah. He nu jadi panegar Nabi Muhammad kuring. Pak Amaro maka miwarang itu si Malik bisalah si kudurin walawan mawa tilu pirang-pirang pendil dari pendil teh kastrol badag kadeu kencan mawa kastrol nu badag rek dikulub jeung di kastrol rek diliwat jalma tilu sadulur-dulur tiluan rek dikulub dina kastrol badag rek diliwat raja ku bedegongna belegugna kadeu kencan pasuba terus dicicikeun pihak dina itu kudur non aja itu minyak sing horeng terek digoreng meureun tapi dina kastrol mah kastrol badak dalin kucai soalnya mun ngaliwat makan kucai ima ku minyak dicarian ge suma ukida tuluy dihurungkeun tah-tah dina hanapeunna kudur naon annaru seuneu bari teu euleum-euleum bisalah sati ayamin 3 poe digodog ku minyak digoreng ngagolotrok yuriduna nu diasongkeun itu salasah pikul yaumin dina saban poe alatil kal kudur unggal poe diasongkeun kana naon cenah pirang-pirang pendil kastro badag wayaduna jeung ngajak bener wayud auna jeung diajak itu salasah ila nasroniyati kana agama Nasrani sok cenah rek asup anak agama Nasrani moal kulub deui digoreng na kasol sok cenah rek di agama Nasrani moal goreng deui itu tah paabau mangka marumpang itu salasah paul kia maka dialungkeun itu paul kia mangka paalko maka ngalungkeun kira-kira Paul kia mangka dialungkeun saha atawa naon al akbaru anu pangkolotna panglanceukna dialungkeun pil kuduri dina pendil kastro badag sumasani terus adina nu kadua suma adna terus adina nu katilu al asgoru anu kana al asgoro kana nu pangleutikna paja'ala maka tumandang jadikeun itu si Malik yaptinahu eta mitnahan ka itu asgor andinihi tina agaman asgor bikuli amrin kalawan saban-saban urusan pakoma maka ngadeg ilaihi ka itu Malik saha Alijun nyata Alijun teh tukang akal-akalan cenah Alijun tampil ngadeg pakola maka ngucap Alijun ayuhal Malik hei raja ana ari kuring eta abtinuhu arek mitnahan cenah kuring kaitu asgor andinihi tin agaman asgor kola ngucap si Malik bimada kana naon rek kumaha cenah mitnahanana kola ngucap itu Alijun qad alim tu tetela apal cenah kuring anal aroba sanyan urang Arab mah asra'u sayain ilan nisa'i eta tetep sok leuwih gancang cenah perkara ka awewena sok resepeun kana awewe cenah hamur jadi penjahat kelamin cenah urang Arab keun cenah urang dibere awewe fitnahan sina naon cenah arek dijadikeun fitnah jadi bere awewe da urang Arab mah sok penjahat jadi naon cenah babari cenah kana kelamin penjahat kelamin walaysa jeung henteu pirumi eta di negara Rum ajmalu teu aya cenah di negara Roma mah ajmalu nu leuwih cantik nu leuwih beautiful min binti tinimang anak awek kuring jadi cantik keneh orang Arab cenah kajeun berena orang Arab we cenah eueuh deui cenah di negara naon mah di negara Roma nu leuwih beautiful kecuali anak awek kuring jadi nu sajana mah garoreng urang pada pahu maka masrahkeun we ka itu si Asgor ilaya ka kuring padfahu maka masrahkeun ku hu ka itu Asgor ilaya ka kuring hatta akhliyahu tepikeun ka ngantep cenah kuring ka itu Asgor cing cenah antep teh dieupanan cenah ku awewe
maha eta sartana itu bintak awewena budak awena dijieun eupan ya kurang pa inaha karasanya itu bintaha tadi binti binta eta sataptinuhu arek mitnahan itu bintaka ka itu asgor. Nah, sataptinuhu arek mitnahan itu bintaka ka itu asgor. Padoroba mangka ngajadikeun padoroba mangka ngajadikeun cenah itu alijun. Alijun tadi tukang akal-akalan teh nyieun cara nu teu balik teh. Lahu ka itu si Malik ajalan kana tempo ke antosan cenah tuan raja tempokan we cenah arba'ina yauman dina kana 40 poe. Wadapahu teras mikeun itu ka itu si Asgor. Wadapahu jeung mikeun ka itu Asgor ilahi ka Ali dibikeun tah dulur nu pangleutikna tadi teh dibikeun ka si Ali tukang akal-akalan teh pajaa maka datang bihi mawa itu Asgor wa adholahu jeung ngasupkeun si Alijun ka itu Asgor ma'abnatihi sarta budak awena itu si Malik si tadi teh nya si Malik dibikeun tah dihijikeun wah baroha jeung ngalakonkeun cenah Alijun ka itu ibnah sina diajak naon tah mesum cek urang mah angke jadi fitnah tah sina cucus sanajan teu boga cicis bil amri kana hiji urusan pakolat mangka ngucap itu si binti lahu ka itu Alijun dahu ngantep cenah anjeun ka itu Asgor keun cenah antep eta pamuda kitu mah cenah antep cenah pakod kapaitu ka maka telah nyukupkeun kuring ka anjeun imroahu ka naon amarahu kana parentahna itu Asgor pa akoma maka tetep maha sartana binti duaan we rendeng-rendeng tah itu jeung awe nu pangcantikna tadi nah haruhu ari beurangna itu Asgor nah efek teh so imun eta anu puasa teu beunang digoda tah beurang kalah puasa geus kumaha-kumaha ge walailatuhu jeung ari peutingna itu Asgor eta ko imun salat malam ibadah peuting padahal geus nemrak geus teu dina naon tah teu beunang cenah teu beunang dipitnahan hatta mado sehingga ngaliwat naon aksarul ajali geus sabaraha poe cek urang geus ditempoan tadi ditempoan 40 poe ternyata teu beunang keneh dipitnahan si eta teu da kuat imana coba lamun santri ayeuna ditemrakan kitu urang ayeuna cok wah geus ditemrakeun kitu bari geus teu makena naon tinggal prung ieu mah puasa we ti beurang teh kitu sanajan digular-goler ge ti peuting sanajan geus naon teu dina naon kalah ka salat we anteng dan naon tah kuat imana nu tadina teh rek dipitnahan teh oh coba lamun ayeuna aja sani dibere nu kitu wah siga sapi edan sapi edan sapi edan geus ditempoan sabar halila pakola maka nyarita sahal Aliju si tukang akal-akalan tadi libnatihi pikeun ka anak awena itu si raja Malik masonati cik cenah kana naon cenah migawe anjeun kumaha cenah kolat nyarita itu si bintah awe tadi cenah gagal total gatot masona tu teu migawe naon cenah sayan kuring sayan kana naon-naon hada ari Asgor eta rajulun hiji lalaki pakida akhwaihi anu geus leungit dua dulurna teu cenah teu bisa dikukumaha teu beunang digoda ieu rajul teh nu geus leungit dua dulurna pi hadihil baldati di ieu daerahna pa ahopu maka sieun kuring ayyakuna kana yen
bukti naon imtinauhu nyegahna itu si rojul min ajlihi ma tina arah-arahna itu ahwai dua dulurna kullama ro'a dina samang-samangsa ningali itu si rojul asarohuma kana tapak dua na itu ahwai cenah aya cenah dua dulur kuring cenah aya tapakna katingali jejakna walakin istajdadu tajdada sareng tatapina menta tambah al malika karaja pil ajali dina tempo keunana wan fini jeung ngabuang kuring wa iyahu jeung ka itu asgor ila baladin goiri hada dipikeun deui cenah ka daerah salianti daerah ieu pajadahu mangka nambahan si raja hu kana ka itu alij ayaman dibere di tempo kana sabaraha poe pauhrijuhuma maka paharojahuma maka ngaluarkeun ka itu pauhrijuhuma maka dikaluarkeun itu ahwaeh ila qaryatin uhro ka daerah anu sejen dipikeun deui cenah bisi kabur ka pangih ku dulurna nu bungsu pamakasa maka cicing we cenah ala dalika atas itu kajadian ayaman dina sabaraha poe so imana hari bari anu puasa ti beurang wa qa imalaili bari sareng anu ibadah peuting salat malam hatta ida bakia sehingga di mana-mana nyesa minal ajali tina tempo ayaman dina naon ayamun pirang-pirang poe qolat nyarita lahu ka itu si asgor tadi dulur pangleutikna si bungsu sah al jariyatu jariyah lailatan dina waktu peuting ya hada hei lalaki ieu cenah asgor si bungsu ini sanyana kuring cek anu awe tadi cek awe teh aroka eta ningali kuring ka anjeun tu qaddisu eta ngabersihkeun nyucikeun anjeun roban ka pangeran anjeun adiman anu mulya nu agung wa ini jeung sanyana kuring eta qadahol tu tetela asup kuring ma'aka sarta anjeun pidi nika dina agama anjeun sarua cenah kuring ge wa taroktu jeung ninggalkeun kuring dini abai kana agama bapa kuring agama Nasrani qala nyarita si asgor laha ka jariyah pakaipa eta siga kumaha al hailatu ari carana kumaha cenah carana pil harobi kana kabur badami supaya menang jalan keur kabur qolat nyarita itu jariyah ana ari kuring eta utalu eta ngusahakeun kuring laka ka anjeun wajaat jeung ngadatangkeun itu jariyah ka asgor bidabatin bere tunggangan dibere tutumpakan tah parokiba mangka tararumpak itu jariyah jeung asgor tumpak kuda lain tumpak eta nya tumpak tutumpakan ieu mah lain tumpak awewe wakana sareng bukti itu jariyah jeung asgor tadi eta yasironi lalempang we duaan alaila dina waktu peuting wayak minani jeung nyumput duanana annaharo dina waktu beurang ti peuting jalan beurang nyumput pabainama huma maka dina waktu antara na ari itu jariyah jeung asgor yasironi eta lempang duanana lailatan dina hiji peuting id samia kaget nguping duaan itu jariyah jeung asgor waqa khailin kana gorowokna kuda ngajereh kuda cenah sasada pugukeun rerepehan kada sada cenah kuda teh paidan maka dinalika nabi ahwaihi aya pete pangih jeung dua dulurna itu si rojul asgor tadi wa ma'ahuma jeung sartana itu ahwai dua dulur malaikatun ari malaikat sing horeng teh dibarengan ku malaikat rusulan bari jadi pirang-pirang utusan ilahi kasih asgor pasalama maka salam uluk salam itu si rojul asgor tadi alaihi maka itu ahoy assalamualaikum cenah wasalahuma jeung naros itu duaan
Kaitu ahwai rajul ka ahwai an halihi tina tingkahna kumaha cenah bisa jadi di dieu. Pakola mangka nyarita itu ahwai makanat teu bukti naon makanan teu bukti itu hal hal illal goto satu kecuali kurtibah ti teuleum cenah sakali ti teuleum muncul di dieu allati ra'aita anu ningali anjeun hatta horojna sehingga keluar kami duaan fil firdausi dina surga firdaus wa innallaha jeung sarasana Gusti Allah eta arsala na ngutus Allah ka urang sadaya ilaika ka anjeun linus hida dikeun nyaksian cenah tajwijaka kana ngawinkeun anjeun bihadihil patati ka ieu awewe ngora bodoh jadi dikawinkeun ta ku malaikat piwarang Gusti Allah pajawijuhu mangka ngawinkeun itu malaikat ka itu si rajul iya ka itu patat waroja'u jeung baralik deui itu nu kabeh tadi wahroja jeung kaluar ila baladi Syam balik deui ka negara Nasam kata di daerah asalna Pakoma mangka ngadeg si rojul maha sartana itu hadihil patat tadi patat awe ngora sabbatana muga netepkeun ka urang sadaya saha Allah Gusti Allah bil qauli sabiti kalawan ucapan anu tetep wahamana sareng muga ngaraksa Allah ka urang sadaya minal kupri tina kakupuran wah nipaki jeung tina pirang-pirang kamunapekan amin ya rabbal alamin. Tah mugi tina ieu kajadian teh urang sadaya ditetepkeun tina kaol anu tetep nyata keimanan jeung ngaraksa Allah ka urang tina kakupuran jeung kamunapekan. Nah, apa mangkeuy kana basa? Tanbihatun arya eta pirang-pirang pepeling. Salit deui. Tanbihatun arya eta pirang-pirang pepeling. Ahaduha ari salah sahijina tanbihat eta annaman sanyana jalma irtakaba anu milampah siman mukpiron ari anu kupur. Yuhbitu eta dilebur naon jami'u amalihi pirang sakabeh pirang-pirang amalna siman. Wajibu sareng wajib alih kasiman naon qadaul wajibi ngodoan wajib min hatina itu irtikab atawa tina amal. Wayan pasihu jeung narima batal naon an nikahu nikah halan waktu harita. Walau ba'da duhuli jeung sanajan dina sabada jima. Inda jamaatin mungguh jamaah golongan minal aimati nu tetep ti pirang-pirang imam seperti ka Abi Hanifah Imam Abu Hanifah bal inda Imamuna Syafi'i barikta Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma amin ya Allah. Beki tarik amina ya kode ya. Kieu cenah saur Imam Syafi'i mah anna sawabal amali sanyana pahalana amal eta yuhbitu dilebur itu sawab lakin la yuhbitu nafsul amali tapi teu dilebur cenah datiyah amal nama. Ayat tegasna min hasu innahu tina sakira-kira sanyana kalakuan eta la yajibu teu wajib naon al qada wa ana nikah jeung sanyana nikah eta yan pasihu narima bubar halan dina waktu harita in kana sanajan bukti cenah iktu nikah eta qabla duhuli itu amal eta qabla duhuli sameh duhul sameh jima wa ba'dal idati jeung sabada idah in kana lamun bukti itu irtikab ba'dahu dina sabadana itu duhul wasani sareng ari nu kaduana eta annahu sanyana kalakuan yajibu eta wajib alal imami kanu jadi imam auna ibihi atau gagantina imam naon istitabatuhu nitah tobatna imam kasiman pawuron dina waktu harita wa yahrumu sareng haram naon imhaluhu nempokeunana itu si imam pa intaba maka lamun tobat itu siman kubila maka ditarima minhu tina itu istitabah tobatna alal asohi netepan kaul anu leuwih sahih wa ila lamun teu taba payaktuluhu mangka ngabunuh wae si imam ka itu siman
bidor biunuki kalawan ngadek beheungna itu si iman la binahwi ihrokin lain ulah saumpamana diduruk walayud panujeng ulah dikubur itu si iman anu kupur teh pimak barotil muslimina dina tempat kuburan jalma-jalma muslim wasali suha sareng ari nu katilun itu tanbihat eta anahu sanyana kalakuan yustarotu eta disyaratkeun fi sihati taubatihi dina sah tobatna itu si iman naon anut kudu ngucapkeun bisahadataini kalawan dua kalimat syahadat palayah sulum mangka teu hasil naon islamuhu kaislamanana si iman kakapirin seperti barina seperti jalma kafir asliin anu asli ila bidalika kecuali kalawan itu nutku wayajidu sareng nambahan hatman kalawan pasti wajib sahaman jalma kaparo anu kupur si iman binkarin maklumin kalawan inkar nampik anu dikanyahokeun minadi ini tina agama bidoruroti kalawan nemrak iteropahu kana ngaku na itu si iman bima kana perkara kaparo anu kupur si iman biinkarihi kana inkarna itu si iman wanu diba sareng disunatkeun likuli murtadin eta likuli muridin likuli murtadin likuli murtadin disunatkeun pikeun saban-saban zaman nu murtad naon al istighfaru menta panghampura babul ilmi wallahu a'lam.